Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru anu opatinu istri rek dicatur karidwan Allah kakabeh dihatur Fatimatu Zahra ba'luha Ali wabnahu masibtani fadluhum jali Fatimah Zahra carogenanya Ali putra nu dua unggulna ulah lali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah tuluy Zainab sab'dana Ruqayyah Ummu Kulsum nu beresi ridha Allah antis'ini swatin wafatul Mustafa khuirna fakhtarna nabiyal muqtafa ngantun salapan garwa pupus jeung nabi dipilihkeun pada milih Kangjeng Nabi Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Aisyah jeung Siti Hafsah jeung Saudah Sofia jeung Maimunah jeung Siti Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatum murdiyah Hindun Zainab kitu deui Juwairiyah ka mukminin ibuna diridha Allah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza ammatuhu Safiyatun zatu ihtiza Sayyid Hamzah famana Abbasnya kitu Ambina Siti Sofiyah nu bersatu wa qablal hijratin nabil isra mimma katin lailan di kursin yudra meme hijrah nabi diangkat isra ti Makkah peting kamu kodas digero wa ba'dal isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama ba'da isra nabi diangkat ka langit hingga ningal nabi ka Gusti ka memeh min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad liyan kumaha dimana jeung mardukeun lima ba'da 50 dipardukeun wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin
bilam tirai geus nepikeun nabi ka umat Isra fardu salat 5 temang mangagero qad faza siddiqum bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu bagja sidiku ngabenerkeun anjeunna kana mi'raj sidik nohonan ahlina wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah ari ieu pateka dan diringkeskeun kanu bodo gampung pisan dientengkeun nazimutil ka Ahmadul Marzuqi mayantami lis-sadiqil masduqi nunganazom ayat Syekh Ahmad Marzuqi nunyaran deka sadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama kabeh puji nu Allah rahmat jeung salam ka nabi nu pangalusna muruk alam wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadayin yaqtadi kula warga sahabat sakurnu nuduh jeung nu nurut ka pangalusna pituduh wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtagol nyuhun ka Allah nu karim ikhlas amal manfaat ka kabeh kadinya nu katungkul abiyatuha maizun bi adil jummali tarikhuha li hayyun gurrin jummali baitna maizun kubila man harap jumal tarikhna li hayyun gorin haraf jumal samaituha aqidatal awami min wajibin fidini bitamami ngarana mukhtasar aqidatul awam tinu wajib dina agama utama wallahu a'lam bishawab.